Saya dari PT Uclak Eclok yang bernama Ibu Enur sudah 3 bulan tidak bayar angsuran. Nah, kamari cepet dia ajakan ngumpul. Padahal mah ajakan we atuh udah bisi butuheun. Yes. Kayo wae ngajakan. Oce mah kaos nu teh nyaho wae sakitu loba ditanggung renteng. What? Apa nanggung renteng nu kamari ge can dibayar-bayar nepi ka ayeuna. Jabaning bangka nu ayeuna mah ketat. Storo ge kudu sorangan, teu meunang di HP-keun. Komo deui lamun ditanggung renteng. Jaba lamun aya nu goreng hiji, goreng sakumpulan. Heueuh oge nya. Cak Haji, aya naon Cak Haji? Adanya 2 poe deui tanggal 7. Kayak atuh Cak Haji sabar, da 2 poe deui ka tanggal 7 nage. Cak Haji, lamun teu dibayar jeung jenisna, bae bungana hungkul Cak Haji. Kembae teu jeung jenisna oge. Nu penting mah bayar heula bungana. Nya Cak Haji, kan bae teh jeung jenisna ge nya, penting mah aya we bungana unggal bulan ngalir. Yang satunya Cak Haji nya, engke mah tinggal mayar we bungana. Abi udah kaharep heula aya perlu. Aduh, kapinjol geus di blacklist. Kabang Emo geus kaeusih kabeh. Kasih kabang ilah kene ngabarukeunna. Kasih tante geus teu dipercaya deui gara-gara loba nyumput. Aduh, pusing. Aya ide ayeuna mah aing. Bonganna cek Haji Nengsih kamari tengah becaan aya kumpulan Bang Anyar. Aing ada api-api dek minta aplikasi. Api-api udah menang bantuan. Bis, aya naon? Yeuh, urang teh katalatahan ku si RW. Ditang minta aplikasi, fotokopi kakak jeung KTP. Yes. Nah, keur naon kitu, Cek? Cenah mah dek diajukeun bantuan menengah ke bawah, urang teh dek dibere modal, cenah ieu keur pengusaha kecil mah. Urang oge ieu dipenta aplikasi urang fotokopi kakak jeung KTP. Wow. Nah, diajukeunna ka mana? Nya ka pihak bansos atuh Cek, diajukeunna oge ku si RW. Tuh, urang ge dipenta aplikasi fotokopi kakak jeung KTP. Nah, Cek kan biasana ge dipenta ku kader. Nah, mage jeung ku Ece. Ih, ari Ece. Kan ieu teh tina sa RW teh teu kabeh dipilihan. Cek, kumaha lamun engke disurvei, emang Ece dipake modal naon? Apaan urang mah dek dipake modal dagang cangcut. Ari masalah maneh mah naon we atuh api-api, dek dagang cireng, dek dagang bala-bala. Sok atuh mana aplikasina? Eudek moal, ari eudek eta ge. Besi dek dibikeun ka RW ku sorangan. Atuh Cek, ieu we nih HP we ka Ece we atuh. Da emang alus gitu, mending kene mi HP. Lamun teu mi HP, kayak anu teu kabagean sisirikan. Matak dipentana ge teu ku kader lewat urang. Ayo atuh ah, aya mah urang dek minta kasih menur. Aya kitunya. Rahasia, itu juga Cepitri. Wabo adek ngontrol, kadang kamari teu diajakan pinjem ka Bang Emo. Nur. Aya naon, Cek? Ieu katalatahan ku si RW, kita minta aplikasi fotokopi kakak jeung KTP. Nah, keur naon kitu, Cek?
cenah mah diajukan bantuan ke desa keur modal anu kelas menengah ke bawah jadi nitah ka urang pan biasa ge ku kader atuh cek ih nyasa teuing dipilihan lamun nitah kader engke sisirikan kudu kabere kabeh kudu diajukeun kabeh da ieu mah tina sa RT ngasa ukur 4 urang eta mah terserah maneh Nur deuk kumaneh nganterkeun aplikasina ka si RW deuk dipihapikeun ka urang sok mah HP we atuh ce emang saha wae nu kabere ieu aplikasi teh nu urang nu cenis jeung nu cetuti tinggal anu maneh oh nya tuh nya HP we yang geus atunya ayeuna urang deuk ka imah RW mumpung di jalana usah saha kayak besi culigaeun urang asup ka imah RW mah kos nu teu nyaho urang dieu mah teh saririk komo urang ayeuna menang bantuan nya ayeuna ku aing tinggal ngadaftarkeun ka pinjol PT Uclak Eclak I'm still got the blues for you. Kayaknya ini bah nomor rumahnya nih. Assalamualaikum. 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 Nah, itu mana satingan? Assalamualaikum, Bu. Mau beli apa, Bang? Bersama Ibu Nur. Ya, kenapa, Bang? Bukannya mau beli Teh Nur. Ada apa, Bang? Begini, Bu Nur. Aku terangkan ya. Saya dari PT Uclak Eclok. What? Yang bernama Ibu Nur. Sudah 3 bulan tidak bayar angsuran. Aduh, Bang. Da ece mah belum pernah pinjam online ke PT Uclak Eclok. Ini atas nama Ibu Nur. Pinjaman 3 juta. Sudah 3 bulan tidak bayar angsuran. What? Jadi gimana tanggung jawabnya Ibu Nur? Abang masalah ngaran meren. Tidak mungkin salah ngaran Ibu Nur. Ini fotokopi kakak dan KTP Ibu Nur diperiksa. Aduh, emang bener fotokopi KTP jeung kakak nama. Nanti ya Bang, saya telepon dulu suami saya. Mungkin suami saya yang pinjam. Kalau begitu saya sekarang pulang dulu. Besok kesini lagi ya Bu Nur. Aduh, ieu saha nu make aplikasi urang. Jeung dipake ka pinjol deui.